Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabla zihabi ari ieu eta samemeh berangkat ilal madrasati ka madrasah. Yajibu wajib ala tilmidi ka murid naon ayuhiba yen mikaresep itu tilmid atartiba kana ngabereskeun wa nadzafata sareng beberesih daiman salawasna. Yakumu hudang itu tilmid min naumihi tina sarena tilmid kulla sobahin dina tiap-tiap isuk-isuk mubakiron dina waktu anu awal. Payagtasilu tuluy mandi itu tilmid bisobuni kalawan make sabun. Sumala yatawaddu tuluy wudu itu tilmid wa yusolli sareng salat itu tilmid asubha kana salat subuh jamaatan barina berjamaah. Wa ba'da sholati sareng sabada salat yusopihu sasalaman itu tilmid walidayhi kadua kolotna tilmid. Sumayal basu tuluy make itu tilmid malabisal madrasati kana pakaian sakola. Nazifatan anu bersih murattabatan anu rapih. Sumayang zuru tuluy ningali itu tilmid durusahu kana pirang-pirang pelajaran tilmid allati anu qadto laaha anu nyata ningalian itu tilmid kana durus qabla naumi samemeh sare. Wa ba'da ayuftiro sareng sabada sarapan itu tilmid yuratibu ngaberesan itu tilmid adawatihi kana pirang-pirang parabot tilmid bil mahfadoti dina kantong. Payastadinu tuluy menta idin itu tilmid walidayhi kadua kolotna tilmid li zihabi pikeun indit ilal madrasati ka sakola. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.